tabungna sia mah. Sama kakak aing tah. Rongsok pangjualkeun aing mah masalah tabung. Itu kunaon bawa heula ka imah. Ini kieu euy. Lah, akina ieu sagala anu dijual mah ieu ki. Kapan butuh duit cenah. Kalau orang maksa ditah menjualkeun. Astagfirullah, akina ieu mah barang uing, akina bener kena dipake. Cicing kapan? Loba cicing. 5. Gue nanya anu dijual, anu dibawana, tapi si Aki teh mere duitna teh 30.000 ieu, ayah ka ibu teh si 300, Bu. 30.000 da cenah ge kurang lagi 30.000. Dasar si Aki balata bolotonya. Aya borongan ke Bandung. Ujang bensin acan. Duit kan 10.000. Aing kumaha ieu anjang bensin ya. Sering aya muatan borongan. Ngajual rongsok heula kitu aing. Payu kitu rongsoknya. Sanu daek nitah mangjualkeun rongsoknya. Contengan heula rongsokna ka tukang. Sugan aya rongsokna di tukang duh. Sugan di dieu. Loba rongsok aing rek nitah saha mangjualkeun nya euy. Tah. Aing jang bensin unggul pirage 300.000 mah mahi jang ka Bandung bensin we. Ieu wae aing lah. Rongsokkeun aing. Tah mangjualkeun nya. Aing kudu nitip ka saha nitah mangjualkeun ieu rongsoknya. Ki Aki daekeun gitu nitah mangjualkeun. Aing butuh jang ka Bandung ongkos ya. Sugan-sugan daekeun Ki Aki. Sugan daekeun 10 liter aya kitu. Asa geus lila aing teh panggil 10 liter. Ya mah melek pek wae. Lain eta sagala dikeluarkeun eka. Kabeneran sia Ki Aki. Hah? Yeuh. Sia diusir ku si ibu. Lain diusir. Aing aya nuki segala rupa. Atuh ieu dengekeun. Aya kumaha terkenana ya? Cicing ku aing geura ieu. Keun barang kieu mah. Ieu montong kehet. Hah? Montong. Aing atuh Ieu ngajedog heula ieu. Aing aya muatan ka Bandung borongan. Ya. Terus naon hubunganna jeung ieu? Pan aing teh boga duit pangajualkeun. Sia teu boga duit. Heueuh, atuh pire 300.000 jang bensin unggul. Kan meureun dibere ku dunungan sia mah. Beda. Kieu. Beda deui eta mah Ki Aki. Kieu mah sabaraha ayeuna ge? Iya tuh, aing butuh lagi 300 Ki Aki. 300 mayangan deui jung, moal main sakieu mah. Aing pangjualkeun. Bener Ki Aki. Sok neangan deui tuh. Tungguan galon loba tuh, jual galon tungguan di dieu nya. Ya mah moal 300 ieu. Moal neangan deui sama. Ada tuh. Ya tungguan seorang di dia tuh. Sok. Aing buka tuh di ditu mah nya di dieu nangkeun sama. Tungguan di dia tuh ke pangjualkeun Aing butuh mah aing silahkan duduk gitu ka aing tuh sok. Dieu heula tuh Ki sok. Sok dieu di dieu ya. Duh aing keur teu apal keur para rusing Ki Aki mah. Sok dieu kalau dinya aing neangan deui. Bisa segera dikeluarkeun sih. Buliter. Kitu teh boga duit pisan. Ini proyek di gawean ku aing jelema kitu mah lah. Lumayan pan aing menang duit tah. Aing geus sarua teh boga duit mah. Lah. Buru atuh Buliter. Ki Aki. Ya Ki Aki. Sia mah atuh da nu kitu masa kumaha duit. Sia mah atuh Aki nu aing butuhna ge 300 Ki Aki. Atuh pan sorangan teh lain ngajualan gas. Pan teu payu ayeuna mah. Atuh jual tabungna sia mah. Sama kakak aing tah. Rongsok pangjualkeun aing masalah tabung. Pan sia mah penting mah aya duit. Naon we atuh lah. Ieu payu moal sakitu. Payu sia butuh sabaraha duitna? 300 aing butuhna. Kurang. Jang bensin piragi Aki. Ai kurang aku mah. Sia mah sok tangan deui itu. Tabung tuh jual tuh tabung tuh. Pisan sia mah. Tabung galon tuh pan itu dagang cai. Buru teuing. Itu nu eta suka buru balik manten. Tah kitu. Ya Aki itu sok. Tabung aya 3 mah atuh mah. Langsung bola teuing sia sakieu ge mahi. Nah ieu naon atuh da ieu mah plastik nu hampang kieu sieun. Sok lamun jeung bajuna ku aing sanggup ieu 300 mah. Iya tuh ka bener bae Aki atuh rek nulungan sia moal ka aing.
siapa gitu pan ku aya ditulungan siapa Atuh sakit dua tuh panulungan kenal aku sorangan. Ya iya geng sabaraha tabung ge. heula kela aing masalah nulungan mah aing siapnya nulungannya aing kudu tekor mah kelaanan aing mah sok neangan deui tadi tabung naon ieu yang kieu ye tah yo pan Atuh bandut ku sia kabeh tah aing puntung betul duit 300 urang ge. sok jangan dim sejenna Geus bae kaki-kaki. atuh lagi mah paling ge 50.000 Ai siap perhitungan pisan jeung aing. ya aing nu kieu mah ieu tadi kilo lain di hijian Kayak dari nu kieu main hijian, nu kieu mah kaki mau di kilo sia teh. henteu di kilo nu kieu mah naon di beberapa Sok geuat ieu aing. bener atuh mah Aing rek indit nyaba kaki yang situ sok wan. sia nah aing nu sia Aduh, kaki. piduiteun ieu mah aing lah kagok teuing rungkad jelema kitu mah Ya, kok tah kaki. tah aya kitu pan ieu tah geus boga ieu 100-an oge ieu 100-an ge tah berarti kan meureun ari saya 200 lah geus lah kurang leuwih mah sakitu meureun 300-an aing butuh lagi. kurang leuwih mah 300-an Sok gawat teh aing butuh jeung bensin unggul. yang lah atuh aing geus seurik tah kitu tah Sia melek pek pisan. lain masalah melek we kerja sama mah kudu waras Sok gawat. Aing butuh jeung bensin lagi kagila-gila teuing. Atuh sing bener da lain 2000 aing butuhna lagi. ya tah Atuh sing waras kaki sia teh. bukan aing 50.000 Itu dasar aki semua 2.000 mata teh. nya? Sok gawat. cing Aing lah punya muatan tuh. ya aing mah penting mah aya heula keur bekal dan gijing dunungan ieu set inditna nu penting mah aya cecekelan Aing rek mau muatan lain mau dunungan. Mun mau dunungan aing teh kudu kieu sia teh ka sia teh. sia mah ya sorangan ayeuna kieu we minjem ulah kasih ibu engke aing ka dede balik bari moal duit itu pan bener kudu unjalan ku aing ka ditu Tapi pangjualkeun ka bener sia kehet. heula sok aing Untung balik ka boloto. aing ayeuna rek moal ieu heula nya engke aing ka dieu deui bari nganterkeun duit saware tah ayeuna duit sakit we heula ieu di si ibu nanyakeun aya meureun keur bekal kitu Oh atuh. aing mau ieu na ieu Kade ulah ngomong ki sia teh. ya aya teh hirup we Hirup. lah sama Sia mah. anjing ya jualin dia lumayan ieu bawa we ka imah aing kitu nu kieu mah itu kulihan bawa heula ka imah aing nu kieu euy engke lah ka ditu mah ka ieu mah bawa heula ka imah aing nu kieu mah lumayan Dia gerak. Dia say. Naon ya? Ya. Kan aya teh aya muatan ka Bandung. Terus? Nah, kan aya keur teu boga duit. Terus? Nya, aya teh ngajual rongsok ka aki-aki. Terus? Ya rongsokna teh 300.000-eun dibikeunana teh. Oh, Gitu, Pak. tah. Mau dijual nu dibawana. Heeh, paling ge meureun ke cenah beurangan meureun ku aki-aki ke ditransfer cenah kitu. Terus? Tah ayeuna aya rek nambut lah ka ibu jang bensin. Tegaduh aja si ibu mah aya. Nah, yang 2.000 we Nah, 200. tegaduh aya. 200 ya. Teu aya. Nambut kanggo bensin aya. Aya mawa muatan. aya nu mawa muatan ibu kudu memere duit ka aya teh ka harti dah. Ya, engke ku si aki-aki digantian, nah geus ngeunaan seperangkok ka aki-akina. Si Akine transferna sabaraha? 200. Ya kudu leuwihan, nah jadi 200. Si atuh teh leuwihan mah aya geus mulang ti Bandung, geus mawa muatan. Ayah mah anu sok rugi ayah teh kitu tah aya nu rek mangkat Atuh, ibu nu Cu. kudu mayarna heran. Lah kitu Ini sok cu. rugi aing mah. Nih ulah kitu bantuan ieu salakipan keripu keur teu boga duit. Nah, Ieu sok engke sak- mulang ti Bandung mah engke ge digentosan deui cu. Benar. Nuhun leres geulis. Nyan. Awas ya. Moal. Oh, waduh. Nuhun. Sok ya. Tapi kudu digantian. Mangga engke ku si aki-aki. Oke, si Akek dianterin ka dieu. Nya. Lamun mun alus rongsokna teh pelembah butuh tungku cuma Iya, bisa dipake. rongsokna nu geus aya. Rongsok anu aya di bumi bener dia baku si Akinya. Nah, teu boga dijualeun naon dijualeun atuh da mun aya eta. Astagfirullah, aya. Deui jeung bensin. Nya geus lah karep teh kumaha aya Nya. pokona mah lamun barang nu ibu aya lah nu ibu leungit berarti dibawa ku si aki-aki Tah, berarti geus teh aya nya. nu tanggung jawabna. Nya, ke jeung si Aki. Ke jeung si Aki ulah suruh semua. Nuhun ya, Bu. Waduh, mah ieu can dibawa kene ku si Aki-aki teh. Aing mah. Aing rek nyaba. Waduh teh angkat diteang deui kitu ieu teh. Aing pan rek nyaba ieu teh. Mana sendalnya? Nyaba aing. Teh sendal ieu ya. bukankeun manehna wungkul meureun butuh duit teh aing ge butuh atuh lah aing menang batik ieu mah ieu Bulitar ya Ya, Bu kemana sih ayah cih
Duh, Kak, ai tadi. Nah kumaha yang ngajual ieu ya? Nah, Rongsok. Astagfirullah, akina ieu sagala nu dijualna ieu Ki. Kapan butuh duit nah. Kalau orang maksa ditambah jualkeun. Astagfirullah, akina ieu mah barang uing, akina bener kena Cicing dipake. kapan geus duitna? Sabaraha? 100 tadi ka ditu teh. Nah, Kan kurang 100. ke centek kurangna dikasih ibukeun. Batu ka dia kan? Ayo eueuh mah nya, eueuh mah kesibukeun atuh. Tada ai tukang rosok meureun duitna ge receh heuh. 30.000. Hah? Heeh, 30-an deui. Kurang geus 100 tadi. Tah, kita jaban can buruhna urang. Coba ieu nu dibawana nu kieu. Di 2, 3, 4 nih. Tah, yo, ya. Sakieu ieu teh? Nyapan tadi enggeus kasih ayahna. Cih, nah kumaha ieu jebacan naon mawanana urang lari. Lain Ki, kela ieu. Ieu nu dibawana ieu barangna marahal kieu akina. Astagfirullahaladzim. Kapan butuh duit cenah ngadadak butuh duitnya nya urang atuh kumahan naon jualan deui. Tah tadi teh salon jeung itu geus dibawa teh. Terus eta enak dibawa ka mana? Cek dibawa ka di itu nah itu geus nungguan numpukana nu ngaduitanana. Coba urang mah teh keburuhan ieu teh. Memangoakeun ieu teh. Nya eta ka si ayahkeun. Nya seug. Nah ieu Kasih ibukeun. Ieu mah wayahna we dibawaan. Nah weuh karung ieu teh. Eueuh ajung bawa we Ya, ka aing mah ditu di keburuhan ieu mah mawana lagi. Lain masalahna ieu jadi 30.000 kurangna. Lah, nah kumaha kitu? Lah teuing geus kewe. Geus engke bae, urusan ibu eta mah. Naon? Kayak ka dedenya. Nya Ada yang ngape? Nya. Bisi awa ge ek dicokot bae tah mah. Nya jung. Gusti 30.000. Kayak nasi ayah teu salah si Aki mere duit 30.000. Lah aing mah teu kaharti euy ku si ayah 30. Awas pokona datang ku aing beak maneh eta salke moal diajak imah. Geus. Aing menang duit cek aing di dieu sabaraha tadi ku siwalkeun ieu ku si mamang rongsok itu teh. Loba cik. 500 aing ngaduitan ke 1 liter 130 jeung ka si ibuna tadi berarti aing menang bati 370 lumayan lah geus ku aing mau dibayarkeun deui nah heueuh nya jalma ulah sasah-sasah teuing dasarna ge meureun boga kepangabutuh dasar 1 liter mah anjing da resah wae hirupna teh awak we badag boloto aing ge aya teh heueuh nya bakat ning bulata boloto ka aing eta teh jadi katulah manehna aduh aing geus pulsa ku aing cing loba 100.000-eun ku aing sugan we atuh FYP video aing buliter bokna coba dicarekan ku panjakanana aing ngek ulin aing mah dah geus tenang buliter selamat ruksak we pokona mah lah sia capek datang nyaba teh da kesang ngoprot heula ieu duit 1, 2, 3, 4, 5 500 bayar 300 batian 200 alhamdulillah Assalamualaikum Bu Ya, ayah udah pulang. capek Bu alhamdulillah ya oleh-olehna kerupuk melarat wae jangan ibu banyak Jauh-jauh di Bandung nu kieu. Iya. Di geser ieu. Ih, mau apaan? Hampir aku teh mau oleh-oleh acan, aduh. Capek, keut. Heuh tah teu yang. Nang ke wae mau ka yang geus. Naha. Nang ke bae capek. Caapan aya nu capek mah. Nah, keun bae ke bae. Ih, namanya kitu, Cu. Bongan sudah. Cina bongan pada naha. Tadi si Aki ka dieu. Heeh. Ya ibu ek nanya anu dijual, nu dibawana. Tapi si Aki teh mere duitna teh 30.000 ieu, ayah. Ka ibu teh Nah, si 300, Bu. 30.000 da cenah ge kurang ge 30.000. Ah, dasar si Aki balata bolotonya. Ai naik ditanya ari ayah naon anu dibawana. Tadi teh aya teh ngajual teh nya. Naon? Tabung 2 nya. Terus salon aktif hiji. Terus Astagfirullahaladzim. Kak koper hiji. Terus nanti Terus rongsok weh. piraku dia ngan 30.000 hari Aki teh ayah teh nyaanya angeun. Cih, da si Aki na ngomong tadi rek Da 300.000. si Aki lagi ngembekeun lagi 30.000 da 100.000 kurang 30.000 tah 30.000 jaban nu dibawana sagala dibawa. Oyo kos tahun. Geus teh nya kok. Balik deui. Ih,
Nah, Mana ganti rugi nak? Kayaknya tau duit 30 ribu gawat kan ganti rugi nak. Kudu menang ganti rugi gawat. iya Sok dah. gawat atuh lila teuing. Sabaraha eta? Untuk sadayana, Bu. Sok teuing. Aduh, iya nanti 30.000. Dasar aki-aki aing bolata boloto geus katipu aing ku si aki-aki.